Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng mangbarna. Daramang sadayana mugia mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat. Mangge alhamdulillah doa ti palawargi sadayana ngadoakeun supados mang sehat alhamdulillah. Doana dikabul ku Allah mang sehat. Atau mugi-mugi wae nu ngadangukeun ge sami pada sehatna mitra. Urang hiburan ku ngadangukeun acara dongeng. Carita nu nuju digarap ku Mang teh apaan judulna teh Samaga di Campala karangan Kileksa. Mitra dangu hanca nu katuna waktu sedinten kamari teh upami telepat mah parantos dugi ka harita keneh terus cengkat rek ngumpulkeun rahayat ngabejaan yen desa soran geus kaereh ku nagri Liwung Manuk nagara anu kasebut anyar. Tah upami telepat mah dugi kadinya nya mitra kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae sok kaparayun sadayana. Mitra gancang carita rahayat geus kumpul kabeh malah nu keur digawe di sawah di kebon oge nu deukeut mah lalumpatan kalemur hayang milu kumpul hayang ngadenge bewara tiga gedena. Barang di bejaan kitu kabeh ngagebeg pating rarenya greuwas jeung teu pating arti kana sababna. Tapi najan bari jeung kitu da ngarumasakeun jadi rakyat kabeh ge kapaksa nurut kana parentah kiku. Kitu perjuangan kala biru jeung kala hideung dina ngahontal cita-citana. Minggu kadua geus nalukeun desa sejenna deui. Minggu katilu sadesa. Terus mapai sadesa-sadesa ditalukeun. Atuh kakuatan kala hideung jeung kala biru terus ngaronyat. Baladna beuki loba prajurit beuki kuat. Nya dina hiji mangsa kala biru jeung kala hideung diuk paduduaan badami leutik ngatur pagawean pikeun satuluyna. Harita teh kala hideung beuki gagah beuki kuat awak sehat beuteung budayut dahar seueuh pake weuteuh can kawin ge pamajikan mah geus loba. Bade kubagayan kerajaan Kibadi mana hasilna tina pagawean Kibadi? Cek kala hideung bari diuk tumpang kaki kumis pe baplang panon melong ka kala biru papatihna. Beres Kang, 8 desa geus talu ka urang sarta geus dilengkepan ku pasukan prajurit. Ti unggal desa teu kurang ti 40 sarta geus ngeureuyeuh dilatih ngan aya kagejedan saeutik Kang. Kitu jawab kala biru. Da sia masih kene aya kagejedan naon nu jadi sababna naha aya keneh anu ngalawan? Panceuk Akang ge nu ngalawan mah bodaran we. Sabab ari kudu ditangkep dikerem dina panjara mah riweuh. Kudu nyeun panjara. Kudu aya nu ngajaga jaba kudu diparaban meureun. Geus we nu ngalawan mah paehan. Ngarah babari euy. Ceuk kala hideung pikiranana estu kasar jeung teu make kira-kira. Lain kitu Kakang, tapi urang teh kakurangan pakarang. Teu boga gagaman perang anu sampurna ngan ukur nganalkeun pakarang nu aya di rakyat kaya ning bedog, tumak jeung jamparing. Oh daun gak gula-gula butuh pedang anu halus Kang.
butuh tumak anu matih, butuh jam paring anu cukup, malah kudu aya alat-alat sejen kaya ning tamur, tarempot, tarompet, jeung rupa-rupa deui supaya pasukan perang rada euyeuh. Nah, belegug deing. Adu usaha. Piragu kudu raja nu init neangan tarempot, tarompet. Adawa bakarang. Usahakeun kumaneh badi. Pek kumawe jalana mah pokona aya we. Mitra Kalabiru ngahuleng pelebah dieu mah manehna rada bingung. Kumaha carana pikeun ngayakeun pakarang. Meuli tangtu kudu make duit, nyieun kudu aya bahan jeung parabotna, jaba kudu aya nu ahli. Sajongjongan mah Kalabiru teh cicing we, teu lemek teu nyarek. Kala hideung ngalepus udud panonna neuteep lalangit, ngumar lamunan ngan teu resawangan. Nyipta-nyipta kasenangan hiji raja, utamana mun geus hasil ngarebut nagri Cempala. Akhirna Patih Kalabiru menang akal, terus unyukan deui ka raja. Kakang, ai daon kumaha geus kapikir? Kalah hideung raja. Disunkan pituana kuring salaku papati ieu nagara. Sejamatakeun akal tarekah rek ikhtiar ngayakeun pakarang ngan ulah hayang buru-buru, sabab pasti butuh waktu rada panjang pikeun nyumponan pangabutuh. Tegesna rancanana rajang perang ngajorag nagri Cempala ulah ayeuna-ayeuna. Kitu ceuk Patih Kalabiru. Nya, perak bae begadur jeung ade. Pokona mah Rusia kudu tetap dijamin. Desa nu geus talu ka urang ulah waka nemongkeun sikap naon-naon ka desa sejen. Tapi sasaegian terus tingkatkeun latihan ulah eureun. Tentara tambahan, prajurit tartibkeun. Mangga karti sakitu oge. Kalabiru amitan. Terus kaluar ti imahna nu ayeuna geus jadi karaton. Langsung nyaur para ponggawa di antarana kuwu Bagus Ria, Mang Sarpan jeung sababaraha urang ponggawa sejen. Rob kumpul aya genepna, kabeh madep hareupeun Kalabiru. Aya pikir saeu naon Gusti? Cek kuwu Bagus Ria. Aya perlu anu kacida pentingna euy. Kaula rek tumanya ka saradea. Saha anu nyaho di mana ayana panai, di mana nu aya ahli nyieunnan pakarang perang. Kitu cek Patih Kalabiru. Hulang sarerea mikir ngingat-ngingat tukang panai anu sok nyieunnan pakarang perang. Kaya ning tumak, pedang, keris jeung sajabana. Lila-lila pok kubu Bagus Ria ngajawab. Bumi telepat mah di Gunung Sanghyang. Di mana aya Gunung Sanghyang? Tetep di desa Mancala. Di dinya aya aki-aki ahli busi, purah ngadamelan pakarang perang. Kitu cek kubu. Siagakeun prajurit pentingan. Gagaman perang sing kumplit. Sadiakeun kuda hiji keur kaula. Bolo, ayeuna pisan. Mitra para ponggawa rampak sembah terus bubar rek ngajalankeun parentah. Saenggeus jauh ti Patih Kalabiru, Mang Sarpan maido ka kuwu Bagus Ria. Juragan kuwu, nah make dituduhkeun, padahal manajan terang oge sebatkeun we henteu. Bahaya atuh dituduhkeun mah bakal timbul perang sadulur ke. Cek Mang Sarpan, paingan tadi ngahulang wae lain teu hayang nuduhkeun. Ngan sieun goreng balukarna. Ulah sieun, pugu ieu teh hiji kasempatan anu hade. Keun cenah ngalengkepan pakarang perang. Sakabeh prajurit sina nyarekal pakarang. Jaga lamun geus loba pakarang, geus kuat sarta ngahiji,
ulah asa-asa urang balikeun ka nu nitahna, urang pake merangan kalah hideung jeung Kalabiru. Tak itu maksud kaula mah. Ceuk ku Bagus Ria jadi tetep boga cita-cita hayang ngalawan ka raja jeung patihna, ngantang tuh butuh waktu jeung kasempetan anu hade. Tapi nah mungkin bakal bisa ngalawan. Cek Mang Sarapan deui. Bisa jeung henteuna gumantung kana tekad jeung persatuan urang. Yuh, nu penting ulah atau bapak manegan kudu silih percaya silih PHP-keun diri. Keun ayeuna mah urang api-api bela satia we. Heuda urang teh kekuatan keur ngalawan atuh. Tapi dina hiji mangsa urang bakal adu hareupan jeung tentara Cempala nu sanyar. Tah di dinya urang kudu bisa ngatur waktu jeung tenaga, kudu bisa mihak ka Cempala, dan memang urang mah rakyat Cempala. Ngan mun kaciri ku kalah hideung jelas bebahayaeun. Atuh anak itu mah urang kudu lapor ka kerajaan Cempala atuh. Kedeui can keuna kana mangsana kedeui. Sabab mun gagabah urang bakal cilaka. Oh nya, kahartos mah atuh nagara urang teh nya asa beda jeung biasa. Kamana atuh ari Raja Anom asa tara ka kuping ngalayat, tara aya nguruling ka tepi swiring, tara aya ngarona ka desa-desa deui. Ceuk Mang Sarapan kawas nu geus sono pisan migandung ka Raja Anom Jakalara nu memangna dipika cinta ku rakyatna. Teuing, kau lagi can ngadenge beja. Bade ti mana milari kuda pan patih teh munut kuda. Kun bae kuda kaula cenah dipake. Kitu gunem caturna ku Bagus Ria jeung Mang Sarapan terus ngajalankeun tugas sakumaha mistina. Tekung silila 30 prajurit petingan geus ngabaris lengkep jeung gagaman perangna, ditambah ku para gegeden jejeg we 40 urang. Kuda geus sayagi hiji keur tetunggangan Patih Kalabiru. Saenggeus tarapti ku Bagus Ria unyukan ka Patih yen pasukan geus siaga. Atuh teu diengkekeun deui, Kalabiru langsung kaluar ti karaton tuluy mancal kana tongong kuda. Hayo orang ka Gunung Sanghyang, di jalana sing gancang, supaya tereh tepi jeung ulah cileureun bisi di jalan aya halangan harungan. Omat ulah keung ulah sieun kudu buleud batekadan ngabelaan nagara. Hayu init bareng. Kalabiru ngenyed les, ketoplak sora sapatu kuda. Bring sararea init ngalit ngeungkeuy ngabanalit, ngemat nyatang pinang, ngajugjug ka Gunung Sanghyang. Cag tunda heula nu keur aya di perjalanan. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun Braja Geni nu aya di jero nagara. Ti saprak rengse ngayakeun sidang pikeun ngarag-rageun hukuman ka Ki Gundali jeung baladna. Braja Geni ngarasa bungah sabab ulon-ulon pangacau nu ngariweuhkeun ka nagara geus kacerek nu hartina nagara bakal aman. Nya manehna jongjon tatahar keur ngahontal cita-citana. Sakumaha nu geus dicaritakeun ka Mang Dori yen Braja Geni teh hayang mapek balad nyusun kakuatan. Mang Dori bener-bener balik heula ka imahna mapageun anak pamajikanana
ngaran dulur-dulurna nu can boga pagawean mah diajak ka kota pikeun ngawula ka Braja Geni. Atuh di kapatihan teh jadi loba pangeusina lantaran Mang Dori mawaan balad puguh jadi haneuteun da loba batur. Braja Geni teu mikirkeun kasusahna sabab keur maraban anak buahna nu geus mimiti loba ngagunakeun banda nagara. Dina hiji mangsa Mang Dori diangkir ka jero imah dibadamian ku Braja Geni pikeun ngumpulkeun anak buahna. Mang Dori buru-buru digawe atuh tekung silih lagi anak buahna kumpul dihareupeun kapatihan. Kabehna aya 15 para pamuda anu keur mujuhna seseg weweg buta tulang buta daging keur meujeuhna belek kesenteng. Tak geuning geus kumpul, coba dengekeun ku saradea. Maraneh sakabeh ti mimiti ayeuna kudu siaga sarta siap pikeun ngajalankeun tugas. Mun aya naon-naon gancang laporan ka Mang Dori. Engke Mang Dori bakal laporan deui ka kaula. Ari tugas ayeuna maraneh sakabeh kudu init kaunga desa. Masing-masing desa datangan kuduaan. Jadi lamun nilik kana kakuatan nu aya ayeuna 15 ditambah Mang Dori jadi 16. Cukup keur 8 desaeun. Bral geura arinit ka desa anu pangsisina. Ulah nu deukeut teuing ka kota bisi kaame ku si Jakabumi. Mun geus aya di desa tepungan kuwuna bejakeun kaayaan di nagara. Terus olo sing bisa supaya eta kuwu ngagugu kana omongan maraneh. Di mana engke aya karaman maraneh nu kudu jadi pupucuk jurit. Maraneh nu kudu mimpin pasukan di desa eta keur ngayeunan musuh. Ulah sieun ulah sarembang sabab balad si Jakabumi ngan saeutik kokojo nangan dua nyatana si Syarja jeung si Mursila ditambah ku para ponggawa negara. Keun ulah geung pamuda desa cekal ku maraneh para ponggawa bagian kaula. Ku kaula rek dipangaruhan rek dikacaukeun supaya bilu ka urang. Malah kaula boga hiji rancana anu moal waka dibeja-beja ngan bakal nguntungkeun ka urang. Bral ayeuna mah geura arinit da cara-carana mah geus hayoh wae di papatahan. Ngan ku hasil ku henteu paling lambat isukan pasa sore kudu geus katarima ku kaula. Kitu papatah Braja Geni ka kanca-kancana nu geus meunang ngalatih geus meunang mamatahan. Boh cara-cara digawe boh ilmu kaprajuritan najan can ahli pisan ge sarerea geus barisa ngagunakeun pakarang perang. Mitra nu 15 kaasup Mang Dori kabeh nyembah tanda satia sejak ngestokeun kana parentah Braja Geni. Bral miang duaan-duaan ngajugjug ka desa-desa nu anggang di kota nu jauh ti pusir dayeuh. Maksudna supaya rada bumi ulah kanyahoan ku pihak Jakabumi. Gancangna sakabeh anak buah Braja Geni geus tarpi kanu dituju langsung ngadatangan imah kuwu masing-masing. Barabat nyaritakeun maksud jeung tujuanana. Atuh rata-rata ngajenghok kuwu teh manakomo di bejaan yen Raden Jakalara teh nuju teu aya. Kabeh ge ngarasa melang jeung hariwang bisi nagara keuna ku karaman gede. Atuh barang menang beja kitu kabeh ge ujug-ujug narima kana pangajak Braja Geni
sarta janji rek manjangan barisan Braja Geni, rek rempuk jukung sauyunan merangan pihak nu rek ngacaukeun nagara. Panon poe geus dengdek ngulon, keur meujeuhna panas mane moreret. Langit lenglang taya aling-aling ari angin ukur ngahiliwir leutik. Ngenagkeun dangdaunan bating arulang kawas anu ngagupayan. Manuk-manuk recet di sarada bangun galumiran angker taya kasusah kasedih. Harita di desa Mancala keur hari sabab kuwu Mancala ngahajang ngonang para pamuda desa pikeun ngayakeun babadanian dina hal keamanan nagara. Nu datang teh laingan ukur para pamuda na wungkul, najan sesepuh nage loba anu datang di antarana Ki Durgali milu kumpul ngariung ngayakeun sawala teh. Para bapak para sadere kadang warga desa Mancala, kaula teh ngahaja pisan ngonang para pemuda, ngumpulkeun para sepuh, ari nu jadi marga lantaranana. Kaula teh nampa beja anu kacedem mata kreuasna. Kahiji, Kanjeng Raja Anom Prabu Jakalara angkat ngantunkeun nagara. Kadua, aya salenting bawaning angin kolebat bawaning kilat magarkeun nagara keur keuna ku hama. Aya panyakit di jero nagri anu can kanyahoan bule hidungna. Tagolan dalan gitu, urang salaku rahayat nagara anu satia sawadina mun milu mikirkeun gaya nagara nyumbang tanaga jeung harta pikeun kasalamatan nagri Cempala. Kitu ceuk kuwu Mancala nyaritana daria pinuh ku katugenahan. Ke nama ke bisa gitu ya juragan kubu. Kamana ari Raden Jakalara? Oge saha nu kumawani ngacaukeun nagri Cempala? Ceuk Ki Durgali bari mencerong. Walahu alam. Duka kamana angkatna raja teh. Oge jelema anu nyoba-nyoba rek ngacaukeun nagara. Can kanyahoan saha-sahana. Ngan geus kaameu ku pangagung nagara. Di antarana Patih Braja Geni anu rikat ngayakeun tindakan pikeun merangan anu jahat teh. Malah ka desa-desa anu jauh ti kota mah ayeuna teh didatangan ku dua punggawa. Jurungan Patih Braja Geni pikeun mapek balad mere penerangan ka rakyat ngeunaan kaya nagara danget kiwari. Tak kulantaran gitu urang naon kitu kudu waspada. Sabab sanu nyaho kakacauan teh bijilna ti kota heula. Nu matak hayu urang babarengan ngahiji ngumpulkeun kakuatan pikeun ngajaga keamanan nagara. Ceuk kuwu bari pepeta. Cara kumaha nu kudu dijalankeun ayeuna juragan kuwu? Cek salah saurang pamuda. Ngarona beurang jeung beuting. Ta ayeuna najan beurang najan caang ulah tinggal tina ngarona kudu wae aya anu ngulincer ngurilingan ka tepi wiring ngajaga kapasisian. Bisi aya jalma anar-anar nu rek niat jahat ka desa urang. Kaula menta supaya para pamuda ngabagi tugas. Kudu aya nu ngajaga beurang, oge kudu aya nu tugas peuting. Prak atur ku kapalana, kaula menta laporanana. Mangapa kubu? Mitra terus sawala harita keneh ngabagi tugas supaya desa deh bener-bener kajaga. Geus kitu diputuskeun anu menang pancen ngajaga poe taya tiluan. Atuh terus poe eta keneh ngamimitian mancen gawe init kapasisian ngarona kalemur-lemur. Ari pakuwu jeung nu sejena terus badami ningkatkeun kawaspadaan silih tukeran pikiran keur kapentingan balarea. Cag
tuna heula. Mitra kaum dangu dina waktu anu sarua di lamping Gunung Sanghyang di jalan satapak anu pungkal pengkol aya nu ngalit maningan tai nu pangheulana tumpak kuda dangdaunan tinggal rupai kawas nu sono ngabageakeun pucuk eurih ting aluir manuk recet di sarada sakapeung aya anjing anu ngagogog. Lila-lila eta alitan teh jog anyog ka hiji tempat anu rada legok. Didinya aya wawangunan rada gede tapi mayak pak depek. Hateupna eurih, tihangna awi. Reg alitan teh eureun. Tumpak kuda malika tukang. Bener ya tempatna. Cek nu tumpak kuda taya lian iwati Kalabiru anu keur neangan pandai teh. Tapi nu damel Gusti, leres ieu tempatna. Cek kubu bagus dia. Syukur ari geus tapi mah. Ayo tingker ku sadarea. Bisi aya pagawena anu lumpat, bisi aya nu kabur. Kaula jeung kubu barengan ku Mang Sarpan urang ka jero nepungan nu bogana. Ceuk Kalabiru bari tuluy turun tina kuda. Cek salah saurang prajuritnya kalaka dari kuda tuluy dicangcang dina tangkal nangka. Prajurit anu sejena teu talangke terus ningker eta wangunan dikepung wakul buaya mangap. Teu aya pigeusaneun ngejat. Ari Kalabiru tuluy asup dituturkeun ku Kuwu jeung Mang Sarpan. Barang gok di jero wawangunan aya 3 jalma. Nu saurang geus kolot malah mah geus rada bongkok. Tapi panonna mah rancing geus keneh. Kana gawe rancage keneh. Dibaturan kedua pembantuna ngarola keneh. Awakna kalotor herang ku kesang. Kulit semu hideung tapi pangawakan mah waweg sembada. Sepirna ge babalingbingan. Samurasul. Kalabiru uruk salam. Rampes. Udah. Gini aya tamu. Mangga kalebet. Jawab pribumi. Nu geus kolot alias aki-aki. Katelahna teh Aki Walangi. Naon Ki? Ampura kaula ngaganggu ieu. Sabab aya pangabutuh anu kacida pentingna. Aki teh sok nyeunan bakarang berang lain. Juragan, bade meyogikeun naon atuh? Ceuk Aki Walangi atoheun pisan. Malah pagawena oge anu duaan milu atoh ngadenge kitu teh. Disangkana anu datang teh rek pesen bedog. Oke. Kaula butuh tumak 500 siki. Butuh pedang 1000 siki. Butuh jam baring anu saloba-lobana. Keris, bedog jeung sajabana. Kulantaran butuh loba pisan. Miharap ka Aki supaya milu jeung kaula ayeuna pisan. Bawa parabot pandai kabeh ulah aya nu disesakeun. Hardina Aki kudu pindah ka nagara kaula pikeun nyeunan pakarang perang. Soal harga bisa badami engke paneuri. Huleng atuh Aki Walangi teh ngahuleng. Bingung ngadenge kitu mah sabab pamenta Kalabiru teh kaasup mahiwal. Naha bet kudu pindah jeung tempat-tempatna. Mun nya butuh mah kari ngabadamikeun harga teu kudu loba pamenta. Dua pagawena ngadadak eureun.
panona marolong ka Kalabiru kawas nu nganaha-naha. Bet pesen barang teh minculak beda ti batur. Tapi henteu ari kedal mah ngan kabaca tina sorot panona. Agi, kunaon gelang ngaulang? Kaula teu perlu badami harga. Sabab sababaraha oge moal burung dibayar. Ngan syaratna kitu. Aki kudu pindah ka nagara kaula. Cek Kalabiru nyarita deui. Sabab si Aki kalah ngahuleng. Ya lihat nu di mana teh atuh. Bisi Aki hayang nyaho. Kaula deh patih Kalabiru. Ti nagara Liwung Manuk. Liwung Manuk. Nah, aya ge ngaran desa Liwung Manuk mah, ari ngaran nagara mah kakarang adenge. Aya wah ujang mah heureui ari teh deh, make jeung nyebutkeun patih sagala. Butuh jumak mah kantun mangul. Tuh di Aki aya 15. Ngancan di gagangan. Eta teh pesenan urang nagara. Eta ge ngancan aya nu nyokot. Aki Walangi nunjuk kana pago. Didinya nyawe ngajajar barang pesenan. Ngadenge kitu Kalabiru asa diheureuykeun. Ngomong saknya-nya kalah disangka ngoconan. Beungeut Kalabiru geuneuk leungeun bari kekerot. Hei Agi beot. Mantang loba bacot sia. Ngagugu salamet sarta bakal panjang umur lamun teu ngagugu di podaran ayeuna kene. Ceuk Kalabiru kitu teh baringan sakilat ngajewang beuheung Aki Walangi kak dicekek. Terus dijungjungkeun nya puguh Aki Walangi teh manipias jiga mayit. Reuwas dikitu-kitukeun mah. Tungtungna boro-boro bisa ngomong kalah ngadeg-deg we bari bureal buncelik. Bakat kusieun. Jawab sia. Dae kadawan teu. Cek Kalabiru deui semu nyentak. Aki Walangi tetep can ngajawab. Pangacian asa kabur sieunun dibebeutkeun. Nya dina kaayaan kitu pagawena anu dua teu bisa nahan parasaan. Nenyo Aki Walangi dikitu-kitu ku Semah. Dua nana jurung jeleng luncat ngadeuketan. Lesotkeun, awas. Lamun teu dilesotkeun di podaran ku aing. Okna bari kek kana beusi sagede leungeun. Bahan pipedangeun. Nu saurang deui ngajewang martil anu 5 kilo. Dengan sagiriwil bangun hampang. Sabab geus tuman unggal poe dipake mekprekan beusi. Hutan gablag hawanen sia teh nya boga sinya make hayang ngabintih gaing. Ceuk Kalabiru bari ngareret kanu nyekel beusi. Sedengkeun Aki Walangi tetep dicekel pageuh. Kurang ajar. Modar sia bangsat. Syak anak buah Aki Walangi teh narajang. Beusi sagede leungeun tapi kang hiung atuh dibabukeun kana beungeut Kalabiru. Tapi ngan sakilat ditewak ku leungeun kencakek kacekel pisan. Beusi silih betot duanana sarua nafsuna. Anak buah Aki Walangi beuki nafsu. Beusi nu tadina dibetot sakaligus didorongkeun kana beuteung Kalabiru. Kidu konyonyod kawas nojos karung karet. Geuning aya kabisa euy. Jeung gede deui tanaga deh. Mun aing teu butuh ku taranggan. Di podaran sia. Cek Kalabiru manehna teu wani maehan.
sabab butuh ku tanaga jeung pangabisana. Nu nyekel martil panas hatena, seak ngayunkeun martil bakat ku tarik tepi ka ngahiung atuh. Nu diarah teh bobokong Kalabiru, tapi Kalabiru teu ngejat hayang ngajajal kakuatanana. Hiu geblok ngampul tepi ka Malik, seak sakali deui keuna kana cangkeng, geblok ngampul deui wae. Asa dipencetan euy, asa diusapan. Sok aya keneh nu leuwih di kitu. Kalabiru kalah nangtang, lengan katuhu anger ngekeuweuk beheung Aki Walangi. Anak buah Aki Walangi amekeun, duanana bukbek nengelan Kalabiru. Tapi beusi jeung gada taya anu teu kalah capek anu nengelan. Tungtungna dua pagawe teh ngaharegak bulairan ku kesang. Panona mencerong ka Kalabiru, nu anger tagen teu rengrot-rengrot kawas patok wajah. Nah kalah eureun sia, ayo maju. Taya nu wani maju mitra, kalah mundur bari silih reret. Lila-lila balicet Malik jeleng-jeleng laluncatan nobros pager berengbeng lumpat ninggalkeun wawangunan. Samarukna di luar teh eueuh anu ngepung. Atuh ari telenyeng ari rob dironom kek pada newak. Atuh najan adu gelajer hayang leupas ge kalah capek sorangan. Sobat, ulah ngalawan bisi jelaka, leuwih ade nurut heula. Da moal dipaehan moal, ngan lamun tetep ngalawan pasti binasa. Sing percaya lamun nurut moal celaka moal. Cek hiji prajurit harewos bojong mepelingan ka anak buah Aki Walangi. Najan teu dipepelingan ge pasti nurut. Sabab rumasa taya kakuatan ngalawan ukur nganalkeun tanaga jeung kawani taya gunana. Awak capek kesang ngoprot hasilna mapan eueuh. Tekung silila Kalabiru jeung kuwu katut mangsarepan geus bijil ti jero wawangunan. Aki Walangi direjengan kuduaan dibawa ka anu lega. Rega adeureun Kalabiru nolak cangkeng melong ka anak buah Aki Walangi nu geus pada nyekelan deui. Renggo si duanana euy, mun ngalawan teuk-teuk beheungna, huluna ruang keur tumal euy. Ceuk Kalabiru ka para prajurit. Atuh maninggal nyap hate Aki Walangi teh. Melang ka pagawena da lain nulian duanana ge incuna. Juragan Bati, ulah dipaehan incu Aki mah ulah. Keuna Aki rek reut kana kapal salira. Mangga bade di kitu bade di kieu ge. Asal Aki bere hidup ya, ulah dipegatkeun nyawa. Nah lain kita tadi atuh. Dasar Aki-Aki balagug. Sok beresan kabeh parabot jeung alat-alat anu teu bisa diteangan. Di ditu bawa kabeh. Keun saung mah di ditu ge bisa nyeun. Mangga juragan mangga. Aki Walangi kapaksa serah bongkokan. Dahayang keneh hirup. Terus ngabadamian incuna nu geus ditalikung diajak ngawula ka Kalabiru sarta kudu milu ka nagara Liwung Manu. Incuna nu dua teu baha da geus karasa ongkoh lain lawaneun. Kalabiru teh mun keukeuh ngalawan tan wane bakal cilaka pegat nyawa puput umur. Nya terus digarawe babarengan jeung para prajurit. Alat-alat panai digarotong teu aya nu tinggaleun. Iwati saung jeung parabot sejen we nu bisa diganti di Liwung Manuk.
loba omong bring lalu umpang ngalit bari marawa parabot panai aya nu nyuhun aya nu nanggung nu mangul jeung nu ngagotong kabeh eueuh anu lengoh sabab dikukud teu aya anu tingalin cag urang tuna heula. Cager harta mitra hanyakal kabujeng nengnong hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.